Astagfirullah maneh ya ti tadinya geus na kursi di dapur HSW jeung HS. Duh, kela tuh lah ya tunduh kene tas gadang sore. Kewe tuh lah ya. Naik ka cayo lah ya si banget. Mite sare wae. Duh, aing mah teh. Udah lulus kene puasa pertama. Mana geus jutaan angan dahareun dijang buka. Duh, ieu teh puasa mimiti geus kesel kieu. Ka mana atuh nya? Ulin kitu kasih riris. Lah heueuh erek kasih riris bae. Aduh, ya aing panas poe aduh tunduhna. Geus teu puguh rasa ya aduh, aing hayang nginum ya, hayang dahar aduh. We jauh kene ya kana buka aduh ya. Barudak kamarana. Ya mending rada kudu diulinkeun ya aduh. Ya geus tetes ieu ngomong geus teu paruh gua aduh. Ieu mah. Ratah kene kadongdong lagi euy. Tidak. Kumaha ujang manisan kebuka itu. Rek meuli da. Teu boga duit lah. Ieu we anu aya tah-tah ge. Ini asa ngaruh teh. Lah, pintu euy. Ngaruh sagala. Ih, si aku naon ki do? Tumpang teh dedeura deuh. Ih, kadongdong aing kelas ngaledok murag sama. Kamana sih ya? Duh, ya aing ripulai. Ieu mah nyeri angen pisan aduh. Ieu aya kadongdong campur aku eta ayeuna aing geus lapar ieu teu kuat. Lapan keur puasa ji, kedeung dige buka tahan cicing. Sia mah di dalam aing si genuk keur mabok lain nu leuleus ieu euy. Tas mabok heuh sia mah. Duh, aing mabok kumaha bet aing ge puasa duh ieu kadongdong hayang euy. Duh aing mah digudah setan sigana mah tapi bulan puasa cenah setan teh dibelenggu. Tapi ieu naon atuh nu ngagoda aing nya euy aduh. Maneh ta? Sa daripada sia leuleus luntang-lantung kitu mending coba ngabuburit jeung aing. Engge teu karasa puasana. Nyaho-nyaho geus buka we kitu. Yuk. Ya tuh heuh. Yuk buat ya aduh. Gila ya aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Puasa pertama saya lulus. Batu kemarana ya. Dari awun ka warung biasa na ka warung gitu meuli jeung buka euy. Tungguan lah. Tungguan we. Leuleus urang ka mana-mana ge tah. Cik, nah ieu teh can aya nu baralanja ieu sakitu geus. Jam 4 ieu teh buka kieu baralanja. Cik itu teh siga mah. Nah ieu teh naon ieu? Oh, teh iya ngiring iya aduh. Calik. Biasa nih. Ini teh bulan Ramadan anu pertama, jadi kersel, jadi sugan we aya nu ngalewat gitu, aya nu ngabuburit, abdi tadi ini. Oh, honong atuh, ieu maknya calik di dewa balanja acan kanggo ke buka. Teh, kemangke we tuh lah, ada itu sana mah. Ada gua ada rencangan, dari nambut apel gitu. Udah enak gitu lah. Kebelak gewe. Oh, mun atuh mangga engke pami aya butuh mah etaeun we geroan. Oh. Tunduh euy sare video. Adieu lain aduh ya aing geus. Hujan manten euy, buburitna ge. Tuh. Karena vlog saha? Oh si kana masalah. Kadal meureun lain. Gua jawab apa ya? Tunggu. Yuk. Mang Pak. Nah, itu engkau surat motor mah dibayar lah.
motor. Aing lain lesing. Sugan edan sih ya. Bisik nginaun Beo yuk. hujan sih. Ayo cang ka warung Tuh nyuman. tuh ke warung tuh nginaun es hujan. Buat. Yuk. Nama tuh nam. Kada ya. Gimana? Tadi tong di hujan ke dia. Emang hujan? Banjir. Bandeng. Hujan kieu masa mending kena ngopi heuh, Dok. Ceu kopi hiji. Jeung roti aoka. Cih, mulai kelaka pesen kopi atuh jeung roti, pada teh puasa keneh. Kesa kedeng di ge atuh ieu magrib. Cing di dia ya nungguan burit. Cih, euy Marsan, mana lain? Atuh sekalian ya orang ge hayang. Riz. Ih, baru kemana i? Aya naon kadek balanja? Lain rek balanja ieu ka dia teh rek ngajak ulin maneh da di imah mah kesel. Mana bi kopi jeung roti? Pan tadi teh urang teh mesen. Ai, urang mah teu bisa ulin kok moal warung keur buka keneh mah bisa aya nu meuli da di nungguan. Cih, nah emang pesen gitu kopi jeung roti. Bet asa eueuh nu ngageroan ka jero mah. Apa urang teu kadenge gitu? Nah iya, di ukur aya di dieu ya. Ari barudak itu keur nyanaon di dieu. Ah, biasa we mah keur arulin kitu ngadaguan burit meureun. Cih, iya teh jiga si Beo. Murid lah. Cih si Beo tadi imah tadi dieu hees we jeung hees. Ieu geura barudak pangaheureuyankeun si Beo mi hudang. Ah, kene si Beo mah tadi geda biasa tadi gede tuh di jalan tangkal kalapa pereumna teh. Keun we tunduheun meureun. Ya temenan laleuleus teh peda puasa pertama. Keun atuh heula lah. Keun sing di dieu nepi ka magrib mah. Secong hareuna tuh barudak lah tambah kesel cong bari nungguan burit. Keun aya ning ngeureun si Beo. Kan ngabuburit tuh si hujan. Majuan. Teu mah ilu ngabuburit aing, tapi hayu sih euy. Salagi malah gitu. Hujan. Oh iya, hayes mah aing tadi ge orang ngobrol hayes we. Gut. Jangan lupa like, komen, Dan subret bisa di donate.